Ya, ayah kupon undian, mangga. Kita ulah kalau gaul untuk dihanapnya baru dah. Ya Rasul Ayeuna Abi Ayeuna Abi mundut ridho Bapa mundut ridho Bapa balian Abi balian Abi tikakeun Abi pengantin pria. Jadi tentunya untuk vendor-vendor yang bertugas di pagi hari ini selamat bertugas. Kami haturkan untuk all package by Santi Wedding Gallery, makeup artist by Santi Makeup, foto by Activosi Photographer, sound by Andalusia Sound System, catering by Family Catering, dan juga tentunya kami kehadiran YouTuber yang sangat bangga sekali tentunya sudah hadir di sini dari Layung Galunggung. Jadi jangan lupa tentunya untuk masyarakat sekitaran yang belum mensubscribe Layung Galunggung, kami persilakan tentunya langsung dibuka channelnya Layung Galunggung di YouTube Anda. Tentunya rekan-rekan yang sudah hadir di sini selamat bertugas untuk Anda, dan juga maturkan selamat pagi, selamat berbahagia untuk seluruh keluarga besar dan juga lapisan masyarakat sekitaran. Sekali lagi mohon doa, mohon restu dalam kelancaran prosesi akad pernikahan antara Aulia Rahmi dengan Reza Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Layung Galunggung, masih bersama kami ya. Ini kita lagi ngeliput pernikahan di kampung Cikadongdong Ciamis ya, yang akan dilaksanakan hari ini pada hari Rabu. Pengantin Teh Aulia. Kebahagiaan yang dari Assalatu wassalamu alaika ya Habibullah. dari Anda Reza Reza, suka terkasih dari Anda dengan kamu persilahkan untuk berjalan ke depan. Mama, maju ke depan Mama. Dan kamu persilahkan untuk mengalungkan karangan bunga melati yang telah dihias sebegitu indahnya sebagai awal restu yang dirajut di pagi hari ini. nunduk Duduk boleh. Bismillahirrahmanirrahim. diurut ke bawah Ditahan. diurut sekedap Ya, itu cekap. Terima kasih boleh saling terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ditahan. Tuh cekap. Terima kasih, silakan ayah maju saling kepada ayahanda. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Balik mundur Mama, apa boleh ke depan untuk bersaling Mama bersama Papa bersama apa? Apa maju mangga? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa boleh maju ke depan? Saling. Bismillahirrahmanirrahim. Sama Mama. Ya. Dan Mama boleh tentunya untuk menggandeng calon pengantin pria. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul Saya persilahkan Mama ke ruangan akad yang telah ditentukan. Allahumma Dan kami aturkan selamat datang tentunya untuk keluarga besar dari calon mempelai pengantin pria bersama rombongan. Kami aturkan selamat datang di kediaman Adinda Aulia. Sebentar lagi kita akan memulai untuk seluruh rangkaian prosesi akad pernikahan.
Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya semoga seluruh rangkaian prosesi Ajang Kalam Ilahi yang akan dilanjutkan oleh Bapak Ustadz Yadi. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha mawaddatan warahmah. Kurang salat jalan Inna fi dzalika laayatin liqaumin yataqun. Wa sallam sallallahu ala Muhammad. Tahan, siap. dua ngedip ya nih kali lagi 1 2 Alhamdulillah, terima Ibu, boleh silakan. Saya ambil dulu. ambil dulu. Silakan untuk bersaliman cipika-cipiki mah. Alhamdulillahirobbilalamin. Pertemuan dua ibu yang berbahagia sekali tentunya di pagi hari ini. Kami haturkan terima kasih. Ya, sekali lagi kami haturkan terima kasih banyak kepada keluarga besar dari calon mempelai pengantin pria. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana khalqan kamila wa tarana al-islam madina wa khalaqal azwaja kullaha. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhun nabiyul mustafa. Allahumma shalli wa sallim ala man ahsana khuluqa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man istabaju da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Apa aja batna Bapak seperti itu pernah hidupnya semua di dalam sauran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ayeuna abi mundut ridho Bapak balian abi tikakeun abi kapamageus pilihan abi anu nami Aa Reza suka abi ridho abi ditikah ku anjeunna mas kawin abi perhiasan emas 10 gram dibayar kontak. Bapak
Tuan Putri munut ditikakeun ka Upi namanya. Laras eta Tuan Putri. Putri tegas, sanes Putri kawal, sanes Putri angkat. Tanggal wala kana saha kawin mun eta. Tanggal wala, mangga wala ku bapaknya. Ya, mangga anak ini. Kahoyong hidup ditika wa Reza Resa ayeuna kena pisan ku Bapak baris dilaksanakeun Bapak Ikhlas Bapak Ridho ngawaliana. Alhamdulillah Bapak Wali parantos ngawalan kana pamodot Neng Aulia saurna bari ditikahkeun ayeuna kena pisan urang sasarengan ngalaksunah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla akdi nikah mun sok moskeun heula khutbah nikah kahormatan urang sangakeun ka Syekhuna Al Mukarram Ketua MUI Desa Sukahaji. Ini anakmu jangan lupa. Assalamualaikum. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وبعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم الشفاء ووعد عليه وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقدر من 70 رقعة من العجب وقال أيضا Kami para muslim auskeun ageun barokah manfaatan kanggo Cepreja Resa sareng Neng Aulia Rahmi. Hadirin sabudayana khusus dua saksi Bapak Dedi kali Asep Yudi mangga urang sasarangan saksina pelaksanaan ijab kabul akad nikahna Cepreja ka Neng Aulia. Bahasa Sunda Pak Wali nyebutan kontan serta Pak Wali dengan salah satu yang rusuting di namanya dinyatakan bahasanya tari makan di bapak lagi kalian mas kalian apa sepuluhan dibayar kontan Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Cepreja Resa Bapak nikahkeun pun anak Nami Aulia Rahmi kahidep pikeun hidep kanggo mas kawin ku perhiasan emas 10 gram dibayar kontan. Tarima dinikahkan yang Aulia Rahmi putri bapak Kang Rahmi melayani mas kawin aku mas 10 gram dibayar kontan. Sah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khair. Allahumma ij'al hadzal akhir
والف بينهما محبة والوداد والف بينهما كما ألفت بين آدم وسيدي حواء والف بينهما كما نبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيدي خديجة الكبرى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Sami ayang deui. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayang, Aulia, bojo ayang. Anu gelis, wanti-wanti, yang mangga ieu ayang. Ngakeun mas kawin. Sakumaha anu disebut. Dina waktos, ijab qabul akad tadi. Terus tegadu sama mas kawin. Ka ayang. Mobil ditanti. Nanti ayang Reza. Sampai ayang. Haturun mas kawina. Jazakallahu khairan katsira di dunia wal akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alai Rabbi habli minas sholihin. Geukeun wah. Pangan pundakna kuat. Ini pangan samping kuduana. Bismillahirrahmanirrahim. Sun keningna. Kami tengkos. Tapi salah. Ini terus simpan habis itu jangan kapok.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Prosesi pencatatan dijawab kabul akan nikah Cek Reja Kaneng Aulia Rahmi parantos lumangsung ia pernikahan ke parantos sah nomotkan hukum sakumah kasaksen kurang sadayana tadi kurang sasarangan tampilkan doa ke pengantin baru mudah-mudahan anjene kenging kebahagiaan kesejahteraan amin ya Allah ya rabbal alamin Amin. Di sasarangan sarang Bapak Amil Desa Sukahatin ada siapunten warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebatullah, terima kasih banyak kepada petugas dari kantor urusan agama yang telah membantu prosesi akad pernikahan dalam bulan tentunya sah dua insan telah sah resmi menjadi suami istri. Tentunya kita doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Banyak kepada bridesmaid ini yang sudah hadir di sini rekan-rekan pengantin, betul? Cantik-cantik sekali teman yang sudah membantu pengantin yang alhamdulillah rekan beliau sudah resmi berakad nikah. Angkat buku naga bebas 1 2 sip. Lagi ya. Berpatos untuk sebagian itu waktunya kanggo pengantin dan insyaallah seperti ulang balas masa ke prosesi ada sudah di atas saya suntuk buat lingkung sinar. Lagi ya 1 2 tahan. Kali lagi 1 2 oke. Kali lagi 1 2 pandang. 1 2 lurus. Kali lagi 1 senyum 2 terbuka. Tenang, tawis insan iman tersoleh. Eling kana purwa dumadi, timananya kawit, timananya asal. Cukang lantaran diyugakeun ku Ibu Rama. Kukituna sumangga kapanganten sakali dihaturanan sungkem kanu janten Ibu sewang-sewang. Mangga menggergelis kaset gerak gubrak ke dina pangkonan Ibu hidup. Sungkem takdim kanu janten Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Mama pupujanin ati hapunten abdi mah dikawin abdi dikandung 8 bulan lamina dugi kaki wari selawas nanyasakan ka mama nuju ngandung mama terus pulang siang terus tua margi hariwang ka abdi mah di selawas nanyasakan ka mama kenapa kumaha abdi mulang terima ka mama hanya kadede kasih mama isutan watas wangan karaos ku abdi mah katampi ku abdi kadede mama taya laasna kanya mama taya sudana kasih mama kaya tungtungna sewang-sewangna abdi mah terang di malas budi mah abdi alim jami-jami basangkal abdi alim jantan murang kali rumah hula karaos abdi sengarahakeun manah mama hapunten samudaya kalapotan abdi mah hapunten mangga banget gelis kaset ditangkap mama hidup sewang-sewang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidah maroba ya disogiram mama sing sehat sing ras jagjag mah hapunten abdi mangga banget gelis kaset mama
dicium tar urang kali sewang-sewang mah. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Apa anu ngayoga jadi lantaran abdi medal ka ieu dunia wujud abdi munut doa ti apa hapunten samudaya kalepatan abdi Pak dikawit abdi dugi ka ayeuna sering ngarahetkeun manah apa mudah-mudahan abdi dina ngaheuyeuk rumah tanggi apa sing sehat apa sing janjang sing ridho ngalepaskan abdi apa mangga bagian gelis tasik ditangkap apa hidup anu sakidunya anak jag hidup alhamdulillah bagian nakah hidup mama apa ya abdi putra putri mama sareng apa sanaos nembe ayeuna namun mugia ulah disasaha tidak ieu abdi sejak ikrar ngabagi rasanya ke satata sareng murang kali mama sareng apa nyuhunkeun widi nyuhunkeun doa mama mertua sewang-sewang insyaallah dijadikan mama apa hidup sing nyaah sing bageul sing soleh sing soleha amin ya Allah ya Rabbal mama dicepeng dan guna mah tah dicepeng yang dicekek mahnya apa panggilan mama heula Pak dicepeng mau dicekek mari hitungan ka 3 bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 alhamdulillahirabbil alamin mama kali kapengeren apa kapayun sok dituang heula katingali laparnya Gusti sok mama kapengeren apa ayeuna apa pangkeren apa yun mama dicepeng dagura Pak angkeutna atuh tah kitu yang dicekek Pak kucing heula sakedap sing sabar teteh tos teh aya teh sauna atos dina hitungan ka 3 bismillahirrahmanirrahim sok 1 2 3 wow katanya alhamdulillah amin mangga mama serang apa ayeuna calik karena kursi sewang-sewang teteh ayeuna papayun-payun sok Pak adu tuur tah kitunya alhamdulillah ayeuna matos halal jadi biasa kita gelis palihan payun saha eta istri alhamdulillah sok dina hitungan ka 3 siap-siap 1 caketan 2 tahan aduh 3 sok bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sok dituang heula seuseuh teh teteh seuseuh dina hitungan ka 3 1 2 3 sok uyup atuh kitunya salih alhamdulillah ina uyup ku sewang-sewang mangga Gusti teh uyup ku sewang-sewang teteh tah kitunya ayeuna matos halal ieu biasa alhamdulillah heula cai ka deudeuh cai ka hewan parantos ayeuna nu ka 3 pabetot bakakak upama ageungna eta nu kenging rezeki pang ageungna tapi da air tos rumah tangga mah nya mah bade nu alit bade nu ageung ditabungkeun nu alit tuang sasarangan sok siap ikuti apa-apa ti simkuringnya upami 1 angkat ka luhur 2 ka handap 3 digoyang-goyang sok 1 ka luhur 2 ka handap 3 goyang-goyang 1 ka luhur 2 ka handap 3 goyang-goyang sok hitungan ka 3 siap didudutnya 1 2 3 dudut angkat ka luhur alhamdulillah huluna masih kena paehnya aduh sok anu ageng disimpan kapangkaranya kada dibedatkeun sok dina hitungan ka 3 siap caketan 1 caketan sok 2 caketan deui teteh kapangkar tadi sok 3 gegel tahan bagi ka beres acara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lalu kaemotan itu saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amin ya Allah ya Rabbal alamin sing sabar heula nu palihan payun punten nya heula apa
Bener aku sak kantong. Aduh. Sok diawur-awur, makin diawur-awur. Hasil. Kapan nih? Kecil dulu. Ini payung saya kan. Payung itu kalau payung Pak Dasar. Ya itu kalau foto malah aja. Awur-awur. Ngapain dia, sama-sama. Ayam kita undian ya? Ayam kita. Kalau ada ayam kupon undian, ya mangga. Kita ulah kalau gerung untuk dihanapnya baru dah. Awur, sawer nabi awur, Saya kemarin dengan sawer ayam kupon undian anu tiasa digentoskeun ka panitia. Ayam nomoran anu tiasa digentoskeun. Bisa sama kota di terlalu pas gitu. Dina permen ayam kupon undian anu tiasa digentoskeun, mangga sok tiasa digentoskeun nya. Allahu Akbar. Oke hasilnya ya Pak Belit. Sok balana anu mantos kain saweran tiasa calik deui kana harus disewa-sewa. Nuhun. Kahade sekali deui dina kupon undian, dina permen aya kupon undian anu tiasa digentoskeun ka panitia. Di antawisna aya motor, aya mobil. Mama kanggo Alfi ayeuna mah kawin ayo. Geus diistreuna
cinta Nipta tika pungkur Rempan petingan di petik batur Nganti ku karisi Inggis pasir bukan deui Indah kebek ku kabunga Geus raget ku akad nikah Ilang rempan jeung karisi laksana ayeuna laki rabi nu binga nu pangantengan kembang mustika resmi geus kapibanda nu binga nu pangantengan taya bandingan dunya anu duaan nu binga nu pangantengan mukir geus pageh wapoka kadeudeuk nu binga nu pangantengan geus matri najan dugi kapati nu pangantenan lah cacap laksana baheula ukur dicipta hayang mibanda nu dipicinta Nipta tika pungkur Rempan petingan di petik batur Nganti ku karisi Inggis pasir bukan deui Indah kebek ku kabunga Geus raget ku akad nikah Ilang rempan jeung karisi laksana ayeuna laki rabi nu binga nu pangantengan kembang mustika resmi geus kapibanda nu binga nu pangantengan taya bandingan dunya anu duaan nu binga nu pangantengan mukir geus pageh wapoka kadeudeuk nu binga nu pangantengan
mustika